sareng acara matu dongeng enteng pangbeberapa. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa yeuna nincak bagian ka sabaraha para wargi? Bagian ka-7. Manganyangakeun etang-etang hiburan pangbeberapana. Carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Harita salia nuju naroskeun ka Nini Supi kanggo tempat para mitra sadaya nyaeta tempat pamunjungan para wargi. Tempat munjung mangga wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayat kabingahan. Salia asalugina lantaran jadi pikiran burang jeung peuting teh para wargi sadaya. Ayeuna mah sirna geus aya jalan sorangeun, geus aya tempat jugjugkeun. Najan can puguh ge teu burung mawa harapan sabab lamun dibandingkeun jeung teu puguh tujuan mah untung keneh para wargi anu mulia. Harita teh sabab aya nu ditujuna sarta puguh teh angeunana. Kawan tuh ini moga-moga welah beja teh bener ieu. Ulah sakadar cerita bohong kuring mah kakarang ade beja lagi geus nganuhunkeun ni sabab tadi nama saya beja-beja acan kan sakadar eta wungkul ade wungkul ya di tempat pamujaan teh nya kasiluman monyet teh aya di daerah eta cenah kitu tapi teu nyaho ka tempat nama yen sarta teu puguh-jugeunana tah ayeuna geus yakin kuring bisa ngadatangan kadinya nuhun ini cek salia dari pisan manehna ngarasa sugema para warga anu mulia lantaran teu rugi ngobrol jeung Nini Supi teh. Ujang teh kaditu teh nya rek nahaun marina oge mun rek ngajaran munjung we tu Nini lah kaditu teh kuring mah rek ngajaran munjung gitu. Mun ka hati teruskeun mun teu ka hati moal nyari Hayang mah Hayang Beunghar. Jadi pokokna mah tetep bisa ditujuan da teh najan kumaha wae carana tangtu bakal dijalankeun ku kuring. Ulah kitu anak ning. Kita teh jalan ka cina salahna ari Hayang Beunghar mah. Teu naon-naon sabab moal anu ngahangan. Tapi kumaha carana neangan rezeki. Tak itu ieu nu kudu dipikiran teh sabab nanaon oge ari salah jalan masuk jadi salah kabeh. Jadi ibarat anu boga niat hade terus jalanna salah. Tah niat nu hade teh jadi salah. Udah kitu niat Hayang Beunghar alus. Tapi lamun jalanna tidak munjung ka monyet tangtu we Beungharna ge Beunghar salahkah teh ujang. Tah sakitu kulantaran kitu batalkeun niat sarupa kitu teh bisi kaduhung jalanna. Ini Supi dari anakara dina hatena ngarasa kaduhung segede gunung. Begius nyaritakeun tempat pamunjungan dapanya dengan sakadar ngobrol biasa. Si Horeng salia teh keur neangan laratan hayang puguh susudeuna.
Ano ini tapi wajang teh kata pipisan kukuring sabab kaharti jeung kapikir di kukuring oge. Yen tujuan naon ge kumaha jalanna tapi lah kumaha teh nya. Nya kuring timah keneh geus kitu nya teh hayang beunghar perkara jalanna mah tang teu rupa-rupa. Mun ayeuna ku jalan munjung teh hasilnya muga-muga jalan sejen nu leuwih hade sakitu nih. Jadi ujang teh rek keukeuh munjungna. Terus kitu kuring mah geus teh hayang beunghar lain munjung. Hari munjung mah teh keukeuh rek munjung. Rek lain itu jadi perkara pokoknya mah yang beunghar sakitu nih. Cek salia bisa pisan mulat melit omongan padahal hatena tetep geus bulit. Rek munjung muja ka siluman lantaran hayang tereh beunghar hayang mapanas bebenena teh. Ya kaje beuna tuh rek kitu mah pek we kumaha ujang sorangan. Dan ini mah sakadar melepetering bisi kaluhung akhirna. Mun ku ujang geus kaharti jeung katarima nya nuhun. Kan ulah salah di nini. Samoa moal nyalahkeun ka nini. Ini mah eta mah calaina sabaraha nih ya. Tos diteda kukuring uras 2 gorengan 4. Sama ku cawomon hiji jeung rokok sabatang. Cek salia mengkolkeun jejer obrolan. Manehna geus hayang geura ini hayang ngabuktikeun ka Gunung Parawit teh ngarah geura yakin sagala rupana. 30 sok atuh geura bayar ujang. Angan ieu atusna ieu. Salia mikeun duit 2 lamaran. Kunin isupi di tampanan tuluy di pulangan 20 perak. Sanggeus narima duit pamulangan mah jung salia nangtung tuluy singkil rek ini. Permios nih kuring balik neruskeun perjalanan ka Gunung Parawit teh. Udah ujang sing ulah hasil munjung teh nya. Jawab Nini Supi teu euleum-euleum lantaran teu panuju. Lamun salia kudu bener-bener munjung. Hari salia teu loba omongan ukur seuri leutik manehna ngarti kana omongan Nini Supi kitu teh. Leo salia ini lempang meninga gede ninggalkeun lemur Cilumut. Bari mawa harapan anyar lantaran geus meunang katerangan ngeunaan tempat pamujaan ka siluman. Salia ngarasa gede hate lantaran niatna nu dibawa imahna teh bakal laksana. Sakeun sia mana geus beunghar, di papana sedekok teh. Karasaeun kumaha nyerina hiji hate. Namun dihina ku batur, kang tue manehna bakal ngalamehan deui ka aing, hayang dikawin. Tapi aing moal daek mending keneh yang anu sejen. Leuwih geulis jeung bager. Cek salia ngomong sorangan nu diupat teh bebenena. Nu ngahina ka manehanana nu bapana nyebutkeun jalma kokoro ka salia. Bari lempang terus ngalamun nyipta-nyipta nu bakal karanapan para mitra sadaya. Nyawang kanu can puguh karuhan tapi meuni geus asa geus laksana. Manehna jadi jalma beunghar anu hartabanana salieur beh bro di juru bro dipantau ngalaya di tengah imah. Dumadakan lempang jadi dangah lantaran pengaruh lamunan yen manehna geus jadi jalma beunghar. Beunghar mah segala rupa ge gampang. Hayang naon kari meuli teu kudu mikir panjang. Awas ya sing saja jalma nu ngahina ka aing diwadalkeun sakalian. Wae nu kawani ka aing mah muga-muga we aing sing lancar lah sing laksana tepung jeung kuncen anu ngaran Kirawit teh. Lempangna beuk jauh ti lembur Cilumut nyorang sawah jeung tegalan. Kadang kala ngaraas walungan terus malipir pasir. Nyorang jalan satapak nu bulat beurit kahalangan ku rambu jalan anu ngaroyong. Tapi salia jongjon lempang terus ngajujug ka hiji tempat nu ceuk taksiran mah pasti Gunung Parawit teh. Barang tepi ka hiji tempat salia ngarandag sakedeung. Lantaran ti jalan satapak nu beulah kenca aya jalan jalma nu keur lempang sorangan. Didinya kabeneran aya jalan molecer aya ka kenca jeung ka katuhu matak bingung piliheunana. Sabab 2 jurusan ge can nyaho terusna teuing ka mana berasna. Wah, cilaka yeuh. Samun weuh jalma keur nanyakeun bakal nyasab aing. Ti untung itu jalma keur lempang dua aing bisa nanyakeun ka manehna lah. Sama nih, nyaman disebut itu bangun rusuh. Cek salia bari melong ka eta jalma. Beuki dina beuki deukeut tungtungna patepung jeung salia gancang dititah eureun darek tatanya teh. Punten mang lireun gelas kadap mang. Cenah bari ngagupayan reg jalma teh eureun terus nyampeurkeun ka salia. Sorot panon siga nu panasaran. Ya naon jangan reuwas ka mang teh. Cek eta jalma tajalian iwal timang kamin anu keur aya di satengahing perjalanan. Ari tu maros mah abdi teh bingung teh dupi jalan anu ka Gunung Parawit teh nu mana nya? Anu kenca atau ka katuhu, mugi kersa mah parintenang we da abdi teh jupoekeun teh. Punten abdi mah kumaha wantun ka mamang. Cek salia bari rengku hormat panon melong ka mangkam tu.
hanya kajang mangga dah terang sawi sarua mangga keraya di perjalanan mereka inu di Jogja wayahna we jang mau bisa nerangkeun mangga dak manggil lain urang dia tuh hanya akalnya bade angkat ka mana tuh mamang teh saha jenengan punten we kumaha bantuan manawi aya manfaatan ka abdi salia ngarasahan heueuh lantaran teu nyaho jalan usaha benerna tapi sakalian nanya ngaranjeun tujuan ka mang kami mangga nu katelana pun kami atau mang kami asa ti lembur Cikarang ari nu dituju teh rek neangan Gunung Karuhun da kitu jang dupi ujang sajenengan bade ka mana tujuan sakalian emang teh bade naros mang kamin mari tumanya manehna ge jadi penasaran naon atuh mang abdi teh pun salia nu katelah mah kawit mah di lembur Bulampit bade ka Gunung Parawit aya nu jadi pilarian nanging nya kitu teh atuh terang jalan tapi sarua jeung mang pada teh nyaho jalan mah ayeuna mah kieu we atuh jang ieu urang ngobrol sing bener kieu jiga satujuan urang dengan beda nu disejak cing urang ngawadul heula bari ngareukeun capek mang kamin terus meloyong ka sisi jalan neangan tempat nu ieuh keur ngareukeun ka capek atuh saria oge teh cicingeun tuluy nuturkeun ge dari kalayan tumanina rek ngobrol jeung sobat anyar harus mang abdi capek deuk ieu teh nganari tadi nama hoyong enga dugi teh kanu dijugjug bilih kabujeng kahonten enga ina mah aya batur ngobrol moal kagok teuing lah kumaksud mamang ayeuna cek salia ngamimitian deui nyarita panon melong ka mang kami nu keur nyusutan kesang napasna ngahega keneh capek ieu sanyana mah ajang urang teh saya abon ge papada manusia nu sarua keur aya dina perjalanan tadi ujang nyaritakeun yen ujang teh rek ngajugjug ka Gunung Parawit ari mang rek ka Gunung Karuhun tah palawah dieu aya nu saruana nyaeta sarua pada ngajugjug ka gunung tah kulantaran kitu mang teh jadi penasaran hayang nyaho kana niat ujang narek naon ngajugjug ka gunung sing terangkeun ka mang da moal matak rugi malah bakal untung sigana teh da sarua rek ka gunung cek mang kamin bisa pisan nyaritana ari maksud nu sabenerna hayang aya batur ngarastekeun teuing ka pamunjungna. Oh gitu. Oh atuh mang mun kitu mah sapikiran cenah abdi. Daleres sami-sami bari ngajugjug ka hiji gunung sok sanaos beda tempat anu salerosna mah abdi teh nuju nepungan Akirawit hiji kuncen pamunjungan anu geus kasohor sabab abdi teh yang beunghar. Da kitu mang terang-terangan abdi mah karena bari kaharti pokona mah. Jawab bisa lihat tegas manehna geus teu asa-asa deui dina nyaritakeun maksudna atuh hake mang kamin teh mending ngemplong sabab tetela si jajaka satujuan jeung manehna sarua hayang beunghar tetela sarua pisan da mangga hayang beunghar sarta nepungan hiji kuncen ngan mang teh nyaho teuing kudu ka mana nya teuing kudu kumaha da can aya pengalaman lamun kitu carana mah kumaha urang babarengan pokona mamang rek milu ka ujang nu yakin geus boga tujuan mang mana jan rek ka Gunung Karuhun oge teu boga tujug juga entar itu jam kumaha teu kaotan mun ka iluan kumaha salia seri manehna asa aya batur keur paku kumaha puguh hatena meuli asa copong da memang kitu kahayang manehna teterana jan dua jalma nu tadina can wawuh oge ari satujuan mah babari dali babarina hiji tiga mang kamin jeung salia najan kakaragok tepung ujug-ujug sahate sabab tujuan sarua kahayangna sarua satuju bisa lah ayo ada barang diburing atuh so memang warugi malah pauntung nasa memeh miang deui nyarek hayang terang kana lakon mamang kumaha kawitna palai hayang beunghar jadi naon teh palai beunghar teh dah nu matak mang mah dihina ku mitoha aja malah mah dipenta deui anakna oge kudu diserenkeun mun teu bisa nyenangkeun teh atuh jadi panas hate mang teh teu ngeunah dihina ku batur meni asa disapirakeun kena-kena kanu miskin sakulantaran kitu mang teh ini ti imah kalayan niat rek usaha da hayang beunghar tapi usaha teh mau modal tangtu bingung ieu nya hiji-hijina jalan teh muja ka gunung tak kitu jang cek mang kamin teu asa-asa nyaritakeun sajalan terangna oh gitu nah lisa nasibnya mang da abdi ge sarua aya nu mahina nyebutkeun jalma kokoronya sok malarat rosa magarkeun teh jalma kitu mah aya areunana cenah pori kana hate ka pang saha nu mahina teh jang kabogo mang jeung bapana ieu sarua mahina ka abdi
kurang sarua jeung mama atuh. Nu artina sanasib jeung sate yang tumual kagok siri belaan ieu ayeuna mah urang ini teuy. Sabab mangge hayang buru-buru tepi kanu di jugjug rek milu ka ujang we heula susuganan aya mili bisa beunghar di Gunung Parawit. Jung mang kami nangtung geus hayang geura tepi ka Gunung Pamijungan. Emang da abdi geus hayang tepi teh. Geus kitu mah beral arimit deui ayeuna mah jadi duaan lumampah teh. Ngan tujuan kapaksa di Papara. Nu di sorang jalan anu kakenca. Sabab muru madhab anu dituduhkeun ku Nini Supi teh. Saja jalan duana ngarobrol uplakna keur meuli sagala dicaritakeun. Duana ngarasa lugina hate jeung asa gede harapan aya batur paku kumaha teu matak plong kewak. Nu lempang dijajabkeun ku hilibirna angin gunung di beberah ku sora manuk nu recep di sarana. Matak betah jeung matak waas. Nu di sorang jalan satapak nu sakapeung mah kapaksa. Kudu dodongkoan jeung dengdek sabab jalanna kahalangan ku rarambut. Aya ning saliara jeung kaso cigana mah eta jalan teh paranti kaleuweung nu teu kapiara. Dari jalan desa mah tara kitu-kitu teuing najan balage teu burung gampang di sorangan. Gancangna carita mang kami jeung salia geus hasil manggihan Gunung Parawit. Lantaran unggal tepung jeung jalma sejen sok nanyakeun. Atuh najan lila oge akhirna mah kapanggih sarta lemur rupang deuketna ka eta gunung geus katinca. Kag mang kami jeung salia eureun terus silih reret. Kumaha mun geus kieu jang nareka saha nu dijugjug teh. Ceuk mang kami bari terus rarat reret neangan urang dinya rek nanyakeun. Urang ngasih Parawit teh sababa aya kuncena cenah mang. Jual. Urang naroskeun ka tukang warung kebeneran aya tuh. Salia nunjuk ka hiji warung nu kaparangan aya di sisi jalan. Ayo atuh. Tanyakeun heula ngarah yakin berada di laleumpang. Muru ka hiji warung sanggeus tepi terus nanyakeun ka jalma nu aya di dinya. Kabeneran nyahoeun para mitra harita keneh dituduhkeun imah Akirawit teh ayana tonggoheun lembur. Imah nami sarti batur di pakarangan imah lobatang bubuahan kayaning dukuh jeung pisitan. Mangu jeung rambutan, jeruk jeung jambu batu jeung rea-rea deui sigana mangga haja disadiakeun keur ala-alaeun nu daratang tadi. Mitra anu mulia sanggeus meunang katerangan kitu berada di duanana laleumpang. Ayeuna mah teu kagok jeung asa-asa sabab geus bubuh jug-jugeunana akhirna terpi ka pakarangan imah kuncen tuluy salia uluk salam. Punten cenah para mitra sadaya.
Torojol lain biji hiji aki-aki geus rada bongkok, buk bodas kabeh janggot jeung kumis patepung meuni camutmu. Nya tapi sanu disebut Akirawi. Mangga cara ieu kudang. Ulah asa-asa ka aki mama ini mah. Semangat ya tur nuhun pangkeun abdi teh pun salia. Salia bari tuluy munjungan ke Akirawi di tampana. Abdi mah pun kami nyangakeun wilujeng tepang. Syukur ujang pek daryo kalinya. Sing tumanina jaki mah teu kudu asa-asa datang aya sasaha. Aki mah duaan we jeung sini nih paling-paling aya batur ge lamun aya nu nganyang siga ujang gitu. Akirawit someahna keur kasemahna atuh salia jeung mangkamin teu asa-asa. Gek dariuk dina samak nu geus ngampar di tepas sigana teh. Salilana tara ditilepan sabab sok loba wae sema. Harita Akirawit yang hareupan sema kalayan daria pok nyarita deui. Urang gancangkeun we atuh nya ujang ngaran teh rengsek. Aki teh luas kadatanganku yang duaan sabab teu aya iberdiangan. Kayunya abdi sejatuh maros. Nah anu di mana teh ujang teh sareng bajaya pikeun naon kitu. Pangnya keur salurumpakeun di kalolompok aki nu badan sakieu. Mangga geus saurkeun ngaran teh rengsek. Atuh salajengna punten we nya ujang datang ka dieu teh. Pokoknya makalah disuguhan ku ngobrol. Cek Akirawit bari neuteub ka salia tuluy jeung harita teh ngareret ka mangkamin anu duanana mendeko sila mendireke. Salia can waka ngajawab kalah ngareret ka mangkamin untung mangkamin surti. Mang madangan sakadar ngiringan sok we nu nerangkeun maka dinya ka aki mah ujang ulah asa sabab tujuan mah geus sarua jeung ujang. Kitu popna maserahkeun ka salia. Pikeun mang ngajawabna sabab maneh nangan sakadar hayang nyobaan. Nah munyung teh naon anu di dinya teh. Dari tujuan nu pasti mah geus boga nya teh ka gunung Karubun teh. Nuhun atuh mang keunah ku abdi rangcakeun cek salia. Nya bener. Ari sarua tujuan mah ku saurang ge cukup. Geurapek saurkeun nya kumaha pamaksana ujang duaan nu sajana ieu teh. Akirawit siga nu teu sabar hayang geura nyaho kana maksud anu duaan. Atuh nuhun ki abdi teh gasik ditampi enggal dipariksa sun. Yang sada cenah ngadakeun pamaksadaan teh bade tumaros heula nalar sasalira teh Akirawit. Mari abdi teh sajang adeueusan ka anjeunna kitu. Cek salia apikna keur maneh hayang yakin heula. Bener bujangna. Aki bisa nu ngaran Rawi teh sok geura teruskeun nya kumaha maksud ujang duaan. Nuhun pemirsa mah abdi teh bingah liwat langkung kieu nu dimaksud ku abdi teh ki. Kumaha abdi teh mendakan nyeri kapeuri jalan abdi teh jalmi sangsara miskin sagala teu gaduh. Tak kumaha kitu manawi aya milik abdi kalayan ditulungan ku aki. Abdi teh hayang beunghar hayang ngarobah nasib ulah kieu-kieu teuing. Nang abdi teh terang carana nah kedah kumaha ari hayang beunghar ku hartabana. Manawi teu kaabotan mah abdi teh sejatuh maros ka aki sareng bade nyohonkeun tulung tak kitu ki. Akirawit umut-umutan. Ngarti kana omongan salia sabab geus lain hiji dua. Jalma nu datang ka dinya maksudna sarua hayang beunghar ku hartabana. Atuh geus teu kaget deui ngadenge kitu teh pok ngajawab kalayan tenan. Kahardi sakitu oge. Ya memang lain sakali dua kali aya nu minta tulung siga kitu teh ujang. Aki ngarti jeung ngamayum kana niat ujang duaan anu tang tu ujang teh aya niat imah kene. Yen hayang kitu. Tapi aki mah moal wakanya ngupan lamun aki teh nyaho kana kaayana teh ujang. Ya kumaha nu sanyana. Ya geus bener-bener buleut paniatana tawan teh. Sabab lamun satengah teh mata kira ka mun asa mata rugi sorangan. Tah kulantaran kitu geura kedakeun si ate masing-masing. Cek Akirawit bari neuteub ka salia tuluy ngareret ka mangkamin anu keur ngabandungan. Tapi ngobrol geus buleut bate keadaan ki da moal aya masa setengah hate atuh. Ari abdi mah perih batin ieu nyeri hate. Dinya jeung dicat sampah ku batur sakumargi kitu abdi bisa nyangakeun we. Nyangakeun badan sakujur kaki asal maksa abdi ke kanan.
pokoknya naon bakal tumiba bari di sanghareupan kira wa bima kalayan tumarima sakitu kayan hati abdi teh ki cek salia nerangkeun isi hatena dengan rasa kagok dan memang geus gilig pikir punya syukur atuh syukur pisan ka hati ku aki oke daina kumaha jang kami nya sami sareng jang saliha mangga gerawak cabaya ka kaki sabab paniatan nu boleh jeung pikir nu gili teh mangrupa modal nu utama cik akirawit bari neuteup ka mangkamin pop ngajak di Jawa abdi ge teu aya benten sareng jang salia margi moal mata-mata dongkap ka dieu upami teu buleut paniatan tak kitu ki gatu ari kitu mah katarima jeung kahati ku aki saterusna kirek mere pepering ka ujang luan lamunnya yang arobanya sih sadanya yang benar ku harta banyak ujang luan kudu tegera ade kudu kuat keyakinan sabab dina kehidupan nu anyar teh bakal kapangi cara-cara hidup nu anyar nu taktu sawareh mata ngajengok kana hade cah ulan teran kitu tiaina kudu sayagi bising ke mata leuwas kumaha geus sayagi pikeun yang hareupan kajadian kitu akirawit nanya deui Rio berangkat sayagi mau ngaros leuwas ki tapi sami berangkat sayagi cek mangkamin tegas nuhun upama kitu mah duda aki teh moal kagok dina ngajalan keudanya aki sanggup nulungan ka ujang luan sada aki sanggup mere jalan pikeun ngahontal cita-cita ujang luan nah nyari hasil jeung teu mah kumantung kana nasib masing-masing hari sabab paniatan hiji jalma teu bisa ditangtukeun hasilna sok aya nu gagal atawa teu kataekan tah dina hal ieu lamun aya nu teu kaharti teu kataekan ulah nyalahkeun ka aki sabab eta teh matak-matak masing-masing kumaha kaharti ku sadarea cek akirawit leuwih dari Kartoski lah, tur nuhun kana piwajangna. Abdi ge ngartoski mangkamin milune malah. Tah, nya kirek nanya. Nya geus nyaho cara-carana tawajan jeung deuna kasaha urang muntung bintang tulung teh. Tah, can teh terang jawab duaan. Tah, ieu perlu diterangkeun ku aki. Bisi ujang duaan ngarasa diboboto. Ari teh jelas mah. Ujang duaan teh lamun datang ka Gunung Parawit lain muntang tulung ka aki tapi kasih uman monyet jadi ke ujang bakal tepung jeung ratusan bangsa monyet tadi dinya ujang bakal diuji sarta bakal kanyawan si ujang duaan na bisa hasil maksud atau andek nunun ka atos aja ngumaki salia penasaran manehna hayang buru-buru nyaho kana carana dari terusnya kieu ujang aina ujang duaan kudu sadia tumpeng jeung laukna oge kudu ditambah ku bumbuan nu ngadareuna tuh karingala we dina tangkana sabab aki geus sadia sagala rupana tangke lamun tumpeng jeung bumbuan geus sadia urang bawa ka tegal monyet di puncak Gunung Parawit di ditu bakal aya kajadian ngan aki teu bisa nyerangkeun di dieu kumaha we beresna ayeuna mah urang sasadia heula da diri tu moal bisa ayeuna kadituna oge tangtu kudu isuk ngarasa se sakitu we carana mah kumaha marawasana cek akirawit melong karuduaan atuh mangkamin mengahulang sabab manehna mah teu boga duit di jalan ge hayang dahar teh cukup ku ngadahar bebeutian ari manggih atawa pupucukan bebas saya lagi nanging marupi hartos dari bias mah kamu numpang nama tengah bantu dah ada terang tiga wita sudah ki jawab salia tu naon duit op sarua bae dah bisa dibalanyakeun ka leburan tu tapi kudu kudang balanja nang ngarapugu ari jang kambing kumaha hanya kapi ukrima kapi mah da teu gaduh naon-naon atuh nu dibantun ti rorombok teh saukur badoge sareng pakaian sarakat awak margi abdi mah di tuna gelar-gelar jalmi miskin taya kagaduh kumaha nyaki mangkamin rada ngalengis handeul ti bapa modal nyatu nyaon tadi luhur mah da ku aki ge kahartikeun ku aki rek dibere nginyeup ngan lamun ujang geus benar kudu dibayar cek aki rawit dari anaker manehna daek mere nginyeup ka mangkamin
satu nuhun Ki abdi winga upami kitu mah nyuk sumanga abdi tu terima hutang tangtos bakal dibayar engke upami tos gaduh jawab Mang Kamin bungaheun kasusahna sabuyar tah kitu atuh aya namanya yung balanya heula ka lemur di lemuran lidinya aya warung nu dagang teh lengkap pokoknya mah daganganna maksudna kitu meuli beas jeung samara sapuladina sarta ulah poho meuli surut jeung menyan ari jang Kamin ke heula akhir nyokot heula duitna cek akirawit terus nangtung sup ka tengah imah teu kungsi geus biji deui bari ngeupeul duit salamar saung dibikeun ka Mang Kamin bari nyarita deui tah jeung geula balanja ujah aya duitna ieu kade ulah aya nu pohonya akirawit harita teh mere tugas atuh Mang Kamin ge ngajawab ngaki hatur nuhun Mang Kamin nampanan duit tuluy disasupkeun kana saku red hasalia anu geus tarap direk ieu kamias tuh kieu balik ka warung heula ki cek salia braga Maria kade sing apik jeung dalisinya braduanana ini para mitra anu mulia maksud dari kawarung pikeun balanja beas jeung anu sejen sedang akirawit ngajemprak sila bari udud padudan panon melowong kaduduaan nu beuki lila beuki jauh ningal ke imah keur kitu torojol aya nini-nini nyampeurkeun bari mawa cai enteh 3 gelas init maksud reka warung pikeun balanja beas jeung nu sejen sedengkeun akirawit ngajemprak sila bari urud padudan panon melowong kaduduaan anu beuki lila beuki jauh ningalkeun imah keur kitu torojol aya nini-nini nyampeurkeun bari mawa cai enteh 3 gelas kapaksa para mitra kalimat jadi bangsilan deui supados ngagulusur sakana semah teh aki keur disuguhan ka Allah geuning kawarung heula rek balanja beas lantaran manehna teh semah biasa wayang beunghar warta banyak sok itu lah cai mah da moal lagi bar ka warung datang aki aya nginum ieu teh katuh geus sajagi cai mah tapi urang mah cenah semah teh aki ngirawit nunaan cai teh dina sama geus kitu ge dieu garau duanya geus muhiji Cilemur Gulambi kini deui Cilemur Cikarang cenah biasa baroga ka nyeri tina urusan tah teu bari usaha secara wajar meureun ayeuna datang ka urang minta dulung lumayan aja keur nambahan balanja dapur cek akirawit terus nginum terus duana ngobrol bari ngadaguan semah teu kungsi da Mang Kamin jeung salia geus datang rebo ku babawaan menang balanja suka tepas terus nunaan babawaana tah geuning teh lidah kumaha yang kapuya tangkap bidang yang biaya nu kira malah pariose ku aki cingahan ulang parica bisi ngaya nu pulang akirawit mariksa balanjaan ditataan hiji-hiji tetela lengkap ngan karina mahan ku bubuahan baik
kari ngalati pipir imah akirawit bungaheun lantaran balanya teh lancar jeung bener. Cek jang kelaya nu pula maju gedang-gedang bubuahannya nasi lekep. Sakur nu aya di dieu mah ngala sacukup nang teh tinggal nyahan teu asa. Jaki keur beuyeung mah sana mah mun teu salah mah. Bubuahannya ngupan terus ngarala bubuahan ti pipir. Mangkamin jeung salia suhudna keur barang gawena. Lantaran niatna hayang laksana, hayang jadi jalma beunghar. Akhirna syarat-syarat teges kumpul kabeh. Dan kari ngajalankeun harita kene akirawit nitah nyieun tumpeng. Kaninina sakumaha biasana sinini geus teu kaget. Daring sakali dua kali kikituan teh hampir unggal poe. Kocapkeun isukna kira-kira wanci anet moyan. Akirawit geus ngajemprak sila ditepas di sanghareupan ku semah nu duaan. Memeh ini teh ketegal monyet sarerea ngarinum heula cai teh pai. Salauhna beuleum sampeu make gula kawung puguh bae nikmat para mitra. Tekung silila torojo nini kuncen ngabejaan jen sasajen jeung anu diperlukeun geus sadia. Terus kumang kami jeung salia dicarokot ka dapur. Sabab engkena ge kudu dibawa ku maranehanana ka tegal monyet. Geus waktuna ayeuna mah. Yu urang ilit ka tegal monyet ngan mati itu ulah bakal bawa kudu sopan jeung kudu taliti. Lamun aya naon-naon teu kudu geru. Lamun mata cilaka engke daheun dibawa ku ujang luar. Kuna dina taneuh entep sina dicarokotan ku monyet. Dah gitu maksudnya lain entep diandep gitu. Sakitu amat takiu ulah kadini. Mangga. Jawab dua nana para mitra bari terus marangku bawaan. Tumpeng jeung bubuahan sagala aya di wadahan kana Said adi bubuahan dina menyeru ditumpangan ku Said teh. Bring arinit para mitra sadaya aki sami ti heula. Bari ngajingjing parupuyan mangkamin jeung salia nuturkeun pandeuri. Masing-masing hatena ngarasa bunga sabab nu dicita-cita teh geus tereh laksana. Ayeuna dipilampah atuh bari leumpang teh masing-masing hatena nyawang ka lembur. Ingat ka jalma-jalma nu geus ngahina ka maranihanana. Omong kamin mah meniti peperket bakat buker geteu. Hayang gerak laksana beunghar hayang mapanas mitohana. Sakeun syayot lah. Namun aing geus beunghar maneh moal dibere naon-naon ku aing sakarek dipapanas. Ing rek ngomong naon. Mun aing jadi nu beunghar, arek ngahina deui eta moal dagoan kayaknya. Kitu geretes hate mangkamin bari jongjon leumpang nuturkeun akirawit. Lumampah beuki lila beuki jauh jalan nu disorang beuki nanjak. Tapi bersih jeung raresik kawas nu dipiara unggal poe. Anaret katukang katempo pamanangan nu matak asri. Matak betah jeung matak waas lantaran harita teh mangkamin jeung salia. Geus leumpang dina tonggong gunung Parawit ngajugjug ka tegal monyet. Akhirna najan bari jeung ripuh ge tarpi kanu dijugjug. Di kajauhan kene geus kadenge suara monyet meuni rame. Tinggurayang dina tatangkalan kawas nu ato aya jalma nu daratan teh. Gujrag-gujrag tarurun kana lemah. Gegag-gegag galeumpang kawas jalma nu ngagusur buntutna. Hapunten kawas jalma para mitra bari ngagusur buntutna. Monyet galade pisan matak sieun menjeng matak gila. Malah mangkamin oge meninggal perlantaran power nampo monyet sakitu gedena. Tarurun tina tangkal kaingalit mapagkeun kang karek datang. Tapi najan sieun ge maksakeun leumpang lantaran ingat kana amanat akirawit teh.
Para mitra kaumda heuleut sawatara waktu jalanan geus dipager ku puluhan monyet anu galede ngagimbung harayang diberehakan. Tapi can aya wani nyokot jeung deui ku kuncen can dibere. Mangka minjeng salia menipias sabab leuwas nembe puluhan monyet gede nu ngagimbung. Ceuk beja mah eta monyet asalna mah jalma nu marunjung. Ari paehna jadi monyet nu matak teu aneh mun aya nu imah-imah. Nu para mitra uman iman keneh eraeu. Cek rasaan mah jelema keneh bari jeung teu make baju. Teu kurang-kurang nu ngajaran tul bari molotov baturna nu ngagimbung teh. Sampurasun kimanya ho. Ieu kuring akira witiraneu seja seba bari mawa dua jalma nu aya niat. Cek akira wit bari jek diuk dina jukut nu kandel. Diriung ku puluhan monyet mangkamin jeung salia nurutan diuk. Babawaan dituna dina taneuh ku akirawit di pangku sina aya di hareupeunana di kabulan ku hasil penyan. Yeuk tempe monyet-monyet nu ngagimbung ngajaran tul bari olohok. Manolong kamang kamin jeung salia nu harita ngareluk tungkul bangun ajri. Ari sabab corat padeuleu beungeut jeung puluhan monyet nu matak sieun. Dalamun aya nu ngarawas mah moal katahan ari akirawit terus ngukus. Haseup menyan meleduk kaluhur terus ngiles ka tiuk ku angin leutik. Sampurasun kasang rumumun nida ami kanu cai di gunung Palawi. Kuring saja ngadeus kaki manyahong nu ngageugeuh ieu tempat nu. Kuring saja ngadeus kedua jalma. Kahiji sadia kaduanya kami nu maksud jeung paniatan dang tugas kaunina ku salira ku kituna ayeuna mah. Cuma nganyangakeun sangu putih sapulukan kalina yesa saja. Nu bakal jadi tukang lantaran sim kuring ngandal manganjeulkeun sakadar tukang lantaran cuma nganyangakeun. Barang cocok barang para mitra cacap omongan akirawi. Gorobas aya ngagorobas sarita para wargi dina tangkal kiara nu mencap. Kujra gaya nu turun. Kana lemah barang direret kumang kamin jeung salia breh katempo aya monyet nu kacida gedena. Lempang ngagegag kawas jalma buntutna digusur. Panon molotot halisna jamrong jeung bodas ari buruhana hamuk semubeureum. Monyet disada sorana tarik jeung mata keeu. Matak maruringkak bulu-punu katumang kamin jeung salia menika kompodan bakat kusieun. Komo barang kareret mah yen kimandahong teh ngadeuketan. Lugwana tungkul teu wani netep kana beungeutna lantaran teu kuat kusieun jeung ketir. Waktu nasib.